Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngalajengkeun alogat kitab Al-Hikam halaman 67. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi amin Allah ya rabbal alamin. Rubbama a'toka famana'aka. Rubbama a'to terkadang maparin Allah kaka anjeun syai'an kana hiji perkara minad dunya tina dunya waladzatiha sareng kalejatan dunya pamana'a teras nyegah Allah kaka anjeun at-taufiqo kana taufik li taatihi pikeun taat ka Allah wal iqbali sareng madep alaihi ka Allah wal pahmi sareng pikeun paham anhu ti Allah warubama mana'a sareng terkadang nyegah Allah kaka anjeun minal awali tina anu awal fa'ato teras maparin Allah kaka anjeun athania kana anu kadua faman Allahi maka ari panyegah Allah laka ka anjeun ari nyegahna Allah laka ka anjeun minaili syahwatika tina ngarawat syahwat anjeun waladzatika sareng enak-enakana anjeun wal kauni sareng perkara nu aya ma'asayyi adatika sarta gorengna adat anjeun ataun eta paparin jazilun anu gede minhu ti Allah li'annahu karana saestuna Allah abqa eta netepkeun Allah kaka anjeun ma'ahu sarta Allah waqta to'a sareng narima nelasan Allah kaka anjeun anu hududika tina pirang-pirang bagian anjeun wa agrodika sareng pirang-pirang pamaksudan anjeun wa sudalika sareng ari sapalih naman Allah huwa eta ari aksu almanu eta kacegah ala tahqiqi dina sanyatana atanapi dina buktina wa in kana sareng sanajan bukti aksu dzalik atoan eta paparin fi dhahiri dina dhahirna pala tangdur maka ulah ningali anjeun li dhahiril atoi kana dhahirna pamasihan wal man'i sareng panyegah bali haqiqatil amri balika kana hakikatna perkara wahina idin sareng dina nalikana manullahi payajibu mangka wajib alal abdi ka seorang hamba naon ayat ruka yen ninggalkeun abdi atadbiro kana ngurus wal ikhtiyaro sareng kana milih limaulahu pikeun pangeran abdu mata fataha samangsa mukakeun Allah laka pikeun anjeun babal pahmi kana pintu paham pilmani dina kacegah bian pahimta kuyen maham anjeun anadzalikal man akana saestuna itu panyegah rahmatun eta rahmat minhu ti Allah bika ka anjeun walaula anau sareng lamun teu saestuna Allah ya'lamu eta uning Allah anau kana saestuna dzalikal man khairun eta leuwih sae laka pikeun anjeun minal atoi tinimbang paparin tinimbang masihan ma'angzala maka moal ngalungsurkeun Allah hu kana dzalikal man bika ka anjeun Adatah kembali naon alman upanyegah aya soro tegasna jadi
man'u ainal atoi eta zatna pamasihan. Wa minal fahmi sareng eta tina ayana paham fil man'i dina panyegah ma ari perkara saya ti anu bakal datang ma fi qaulihi dina dauhan musannif wa mata mana'a ka ashhadaka qarum wa mata mana'a sareng samangka nyegah Allah kaka anjeun ashada maka masihan ningali Allah kaka anjeun qahrahu kana maksana Allah. Al aqwanu ari pirang-pirang perkara anu aya al mukawanatu tegasna pirang-pirang perkara nu diayakeun alati anu li nafsi eta tetep pikeun nafsu piha dina lati haddun ari bagian mimma ta'id dunya tina banda dunya wa zuhratiha sareng moncorongna dunya atanapi kembangna dunya. Zahiruha eta ari zahirna aqwan giratun eta sabab katipu bikasir ghain kalawan dikasrahkeun gina gi ay sababun tegasna sabab fil igtirari dina katipu biha ku aqwan li husniha karana alusna aqwan wa bahjatiha sareng tegasna alusna aqwan wa batinuha sareng ari batina aqwan ibratun eta pelajaran bikasil ain kalawan dikasrahkeun ain wa bahjatiha sareng tegasna sababna aqwan bikasril ain ay sababun tegasna sabab fil i'tibari dina ngalap i'tibar biha ku aqwan wal inkifafi sareng narima kacegah an hatina aqwan likubhiha karana gorengna aqwan wa hissatiha sareng goreng kasareng hinana sareng hinana aqwan wa nadri sareng ningali ila akibatiha kana balukarna aqwan wahya sareng ari akibah al pana'u eta ruksak pahya maka ari aqwan hasanatu zahiri eta saedo dina dohirna qabihatul batini anu goreng dina batinna dina jerona paman mangka sajalma nadhara anu ningali man ila zahiriha kana dohirna aqwan wajadatah bakal manggihan wajadatah manggihan man hakana aqwan halwatan kana amis nadhiratan anu alus payagtaru tuluy narima katipu man bihaku aqwan wayamilu sareng condong man ilaiha kana aqwan waman sareng sahajalma nadhara anu ningali man ila batiniha kana jerona aqwan wajadatah mandakan man hakana aqwan jipatan kana bangke qadiratan anu geuleuh payak tabiru tuluy ngalap i'tibar maka ngalap i'tibar man bihaku aqwan wayan kafu sareng narima kacegah man anha tina aqwan panapsu maka ari nafsu tanduru eta ningali nafsu ila zahiri girotiha kana papkana zahir tipuanan aqwan ay zinatiha tegasna papaesna aqwan al-zahirati anu zahir payagtaru tuluy narima katipu nafsu bihaku aqwan wa tuhliku sareng ngaruksak ieu nafsu sahibaha ka anu ngagaduhanana nafsu wal qalbu sareng ari hate yang duru eta ningali qalbu ila batini ibratiha kana jero pelajaranana aqwan ay ila qabaihiha tegasna kana pirang-pirang kagorengan aqwan al batinati anu batin paya tabiru tuluy ngalap i'tibar qalbu biha ku aqwan wa yaslamu sareng salamet qalbu min syariha tina kagorenganana aqwan in aradta ayakuna laka izun
benten maqalah in arada lamun ngamaksud anjeun ayakuna kana yen bukti laka eta tetepikeun anjeun naon izun kamuliaan layafna nu teruksak iz bi antas tagnia kuyen narima sugih anjeun an jami'i asbabi jami'il asbabi tina sadayana pirang-pirang sabab biwujudi musabbibiha ku wujudat anu ngajadikeun sababna al asbab li'annahu karna sanyana musabbib bakin eta anu tumetep payakunu maka bukti naon ta'alluquka cumantelna anjeun biha ka musabbib izan eta kamuliaan layapna anu teruksak iz fala tasta'izanna maka ulah nyupri kamuliaan sanyana anjeun bi izin ku kamuliaan yafna anu bakal ruksak is bi antas tagnia ku yen narima sugih anjeun biha ku asbab ma'al ghaibati sartana leungit an musabbibi hati anu ngajadikeun sababna asbab liana kana sanyana asbab faniyatun etan ruksak payakunu maka bukti naon etan bakal ruksak payakunu maka bukti naon ta'alluqu ka cumantelna anjeun biha kana asbab izan eta kamuliaan layab ku anu tetumetep iz bal yazul balik bakal leungit iz bijawaliha ku leungitna asbab fa ini tazata maka lamun ngarasa mulia anjeun billahi ku Allah dama maka tetep langgeng naon izuka kamuliaan anjeun walam yakdir sareng teu kawasa moal kawasa saha adun jalma ayuzilla kana yen ngahinakeun ahad ka anjeun wa ini tazata sareng lamun ngarasa mulia anjeun bigoirihi ku salianti Allah min malin tina harta au jahin atawa pangkat au nahwihi mata sumpamana mal jeung jah bi anrokanta ku yen na condong anjeun ila kana goer wajah alta sareng ngajadikeun anjeun hu kana goer mu'tamidaka kana anu disarandayan ku anjeun wa gofalta sareng poho anjeun an maulaka tina ti pangeran anjeun pala bakwa mangkan teu aya kalanggengan eta tetep li izzika pikeun kamuliaan anjeun ida bakwa karna teu tumetep eta tetep teu langgeng eta tetep liman pikeun jalma anta anu ari anjeun bihi ku man mu'tizun eta nu ngarasa mulia walida salatina kulantaran kitu kulantaran pala bakwa ali izzika Sami'a parantos nguping sahabadul arifina saparihna jalmi ma'rifat sahson kahiji jalmi yabki anu ceurik sahsu pakola teras ngadauh ba'du lahu ka sahson ma ari naon sanu ka eta tingkah anjeun pakola teras ngawalar sahson ma tamaut sa ustad kuring pakola teras nyarios lahu ka ba'du lahu ka sahsu gitu lahu ka sahsu sal arifu jalmi marifat walima kana lapad walima sareng kana naon ja'al tengah jadikeun anjeun ustadaka ka ustad anjeun man ka jalma yamutu anu bakal maot man wallahu alam.